Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mitra sadayana kaum dangu dongeng-dongeng ate ofisial di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa. Diiring ku kadeudeuh ka Nyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadanget ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana, nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Iblis Jatuh Rawarontek jilid kadua bagian anu ka 37 nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Cece Lasmi Indri ti Palihan Bandung. Kangge Cece Lasmi ngahaturkeun reunuhun laksa ketik kabingahan, rehna parantos ngintunkeun naskah sekaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subrek kantun subrek heula, narah langkung pogot sareng langkung sumanget deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon mamang masok bingah gitunya ari maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng Iblis Jatuh Rawarontek jilid kadua bagian anu ka 37na. Kumaha salajengna sor cikopina betot simbutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzlan di tengah jalan tumpak dong dong des. Nasib anu tumiba ka Den Jaka tangtu tepi oge ibarna ka guruna, nyatana ka Raden Kian Santang. Raden Kian Santang sanggeus apal kana jujutanana Den Jaka nepi ka ngorbankeun diri masuk ngajagaan buhun sakera manghanjeleukeun. Nah Den Jaka bet gagabah lamun diperkirakeun sakera geus ngencar, nah bet langsung los-los indit kapatilasan teu bebeja heula teu ngadeheus heula ka anjeunna. Saeutikna sakuduna mah samemeh indit ka buhun sakera sakuduna mah menta heula pituah atau bongbolongan pikumahaeun cara nyang hareupan sakera ka Kian Santang. Kuduna kitu nyang hareupan sakera secara langsung pinuh resikona, bisa naklukeun tapi diri sorangan nu jadi korban. Seperti Den Jaka daek teu daek manehna kudu ngorbankeun dirina jadi pancer benteng gaib salilana. Lamun geus kitu nyawayahna bakal kitu salawasna. Lamun Den Jaka nyobaan ngalepaskeun diri jadi pilar pangapes tina buhun sakera, lain wungkul sakera anu ngencar, tapi jiwa Den Jaka oge bakal ngalayang. Jadi daek teu daek
Den Jaka bakal kitu salawasna samemeh can aya pager gaib anu namenganna deui. Eta teh sanggeusna Raden Kian Santan terangeun Den Jaka didinya ngorbankeun diri sabulan sakali mah Raden Kian Santang sok ngalongokan anjeunna janji rek nulungan jalan hiji-hijina memang kudu rekes kontak batin kanu ngingu buhun sakera saawalna nyatana ka Prabu Siliwangi langsung ngarekesna. Harita pernah Raden Kian Santang anjeuna cacarios ka Den Jaka anu eusina kieu. Jaka soal sakera ama sorangan kakarak apal ayeuna sabenerna mah Rama Prabu asa can kungsi nyaritakeun ngeunaan soal sakera ieu. Jadi nempo kajadian kieu ama oge kaget jeung bingung ieu teh. Padahal lamun memeh nama hidup bebeja heula ka ama. Meureun hidup teh kapatilasan teh dibarengan ku ama. Urang musawala, urang badamikeun kumaha carana nyieun benteng gaib anu anyar sanggeus benteng gaib ama Prabu beak dihakan ku sakera. Tapi ari geus kalajur kieu mah ama oge jadi bingung. Kusabab buhun sakera lain kekuatan lain kukutan ama. Ama mah teu apal pangapasna teuing naon pangapasna buhun sakera. Nu apal kana pangapasna buhun sakera iwal ti Rama Prabu da sakera teh kukutan anjeunna pisan. Nya doakeun we ayeuna mah ku hidup ama rek terus jeung terus nyobaan rekes kontak batin ka Rama Prabu. Tapi ari ngarekes kontak batin hayang nyambung ka Rama Prabu oge teu gampang kitu deui. Teu gampang kitu wae deui. Masalahna sabab ama jeung Rama Prabu teh apanan geus beda alam. Rama Prabu mah geus ngahiyang teuing ngahiyang ka alam mana. Lamun ama Prabuna masih aya di alam dunia mah sanajan jauhna ribuan parsa teu kasebut hal sulit pikeun ama pikeun nepunganana. Ngan tapi lamun mah ngarekesna ka jalma nu geus beda alam kamungkinan gede hese pikeun nyambungna. Lain hese deui malah moal bakal nyambung da sabab geus beda pikiran, beda kahayang, beda tingkat jeung beda makom. Kitu dina hiji waktu Raden Kian Santang pernah nyarita ka Den Jaka dirina rek ngusahakeun nulungan Den Jaka. Cag ayeuna urang tinggalkeun heula kayan Den Jaka anu kiwari mah geus kanyahoan sing horeng Den Jaka teh can tilar dunya. Anu tilar dunya mah ngan ukur sangga alamna anu nyarupakeun Den Jaka nepungan ilam kinasih. Ayeuna urang tingali deui kayaan tarung di acara adu tanding Sunda Makalangan. Harita acara adu tanding Sunda Makalangan di Tegalan Cadasari masih terus lumangsung. Beki lila, beki rame, beki lila mingkin dragot. Ditambah ayeuna mah geus giliran adu tanding antara nu meunang jeung anu meunang memehna. Tinang tu bobot tarungna oge geus beda. Saperti Kirai Getih kabagian adu hareupan jeung Jawara Galunggung si gelap ngampar.
Dina nalika pas derna tarung langsung ragot mata kresep pikeun anu nenjona. Ajian gelap ngampar katempo babarasatan ngabentaran sakujur awakna Kirai Getih anu diwengku ku kakuatan waduk karang. Siudu barasat jeger jungkel. Tapi da teu kerel-kerel eta Kirai Getih teh. Nalika beunang kasamber ku gelap ngampar. Hudang deui jeung hudang deui bari ngagagak seuri bangun teu karasaeun nalika kasamber ku gelap ngamparna Jawara Galunggung teh. Aji gelap ngampar jiga anu nambag lir pereup neunggel kana cadas teu sanggupeun nembus kana bentengna Kirai Getih. Timbang nyesakeun kekebul dina dadana Kirai Getih. Kalawan masih panasaran, Jawara Galunggung maju deui narajang. Seranganana ngarentet teu eureun-eureun, murubut but-bet meh jiga hujan silantang. Tapi percuma. Sakabeh teunggelanana bebeledagan teu mere pangaruh. Dicoba di kitu, di kieu, diserang diala titik lemah angger temetu. Puncakna si Jawara Galunggung kapaksa ngawatek ilmu pamungkasna nyaeta Aji Sewu Gelap Ngampar. Jawara Galunggung jirimna ngabelesat dibarung ku sapasang leungeun anu dibelit ku dua perana gelap saleseran anu siap nyamber hayang ngancurkeun benteng gaib karangna Kirai Getih. Sedangkan Kirai Getih anu jadi sasaran gentak nebarkeun hawa padat waduk karang ka sakujur awakna. Corelat jeleng barasa jeger duar. Barang jeger si Jawara Galunggung mental jauh bersakujur awakna geheng tutung ngebul bau hangit. Sedangkan Kirai Getih mah ngan ukur ngajarig jeg sabara lengkah ka tukang. Eueuh anu cedak, eueuh anu tatu ngan ukur bajuna we bungkul ngabebelah hurung kaduruk sesa ka bentar ku jurus pamungkasna Jawara Galunggung. Di pakalangan sejen waktuna bagian tarung nyisampir si Ratu Teluh. Kabeneran lawan nyisampir sarua dukun, sarua ahli sihir. Ngaranna Jalurantah, asalna ti wewengkon Dayak. Kaceluk boga ilmu-ilmu sihir tahap luhur jeung boga khodam Raja Setan Babi. Jajal munggaran dibuka ku tarung jarak jauh ngadu sima pangabaran. Duanana saling pencerong antara nyisampir jeung Jalaruntah. Duanana saling pencerong saling lindih pangaruh ngaliwatan sorot panon masing-masing. Panon si Jalaruntah bleg bodas kabeh mata ginggiapeun pikeun anu ningali. Panon nyisampir mimitina mah beureum. Tapi lila kalilaan mah beuki beureum burahay teu beda jeung ruhak menang niup. Ilmu jenis kitu sabenerna masih kagolong ilmu kabatinan. Hartina nyerang lawan teu secara dohir, tapi nyerang lawan secara batin. Ajianana sajinis hipnotis, gendam atawa sirep. Jajal munggaran anu katempo keur ngadu batin. Kayaan tarungna cukup saimbang. Pilih genti saling serang pakuat-kuat pangaruh. Nu lalajo pada narahan napas. Tur lada malundur ka tukang. Dumeh hawa di sakurling bungking pakalangan. Jol karasa teungeunah karasana. Beuki keung nalika Jalurantah mimiti ngaluarkeun cipanon getihna.
ser ser teras tarideg panggieung tarideg katempo jalur rantah ngadalik deug ngabangkieung mundur ka tukang sabelah panonan nepi ka bucat matak baluas pikeun anu nempo eleh pangabaran ku Nyi Sampir. Sanajan kitu jalur rantah teu kade ngajorok atawa muringis seolah-olah siki panon bucat mahena mah teu ngarasakeun nyeri sama sakali. Nyi Sampir jadi heran nah lawana teu ngarasa nyeri sakitu panonan nepi ka bucat. Matak nyen panasaran jeung tanda tanya gede pikeun Nyi Sampir. Hal eta masih kene can kahartieun ku Nyi Sampir. Malah kadenge jalur rantah susumbar tur nangtang ngajak ngadu elme warjit. Lumayan oge pangarti ilaing teh Nyi Sampir. Coba kaluarkeun deui anu leuwih karasa tibatan anu kieu Nyi Sampir. Tangtang jalur rantah. Hade lamun kahayang andika kitu jalur rantah. Hayu urang tuluykeun deui tarung dina jurus warjit deuleu. Nyi Sampir teu nolak. Der we. Harita duanana pada ngawatek ilmu sihirna. Pada kunyam-kunyam komat kamit maca mantra-mantra ngirimkeun serangan-serangan gaibna. Getaran-getaran hawa warjit langsung nebar ka sakurling bungking pakalangan. Nu lalajo beuki malundur ka tukang meureun sarieun ka hebos. Dua kekuatan warjit katempo harita silih dorong saling jajal mana nu leuwih kuat. Nyi Sampir sempat kasentak angeunna tur katempo tina juru bibirna mimiting alai getih ngaberbei mapai gado. Sadar kana kayaan gancang Nyi Sampir ngalipatkeun tahapan seranganana malah nepi ka 3 kali tahapan. Tidinya kakarak we si jalur rantah nepi ka ngajungkal ka tukang malahan nepi ka bucat beuteungna pejit kuat ka pencah amuratel eusi jerwanana. Siut war duar. Ngan anehna sakitu kayaan jalur rantah geus bucat beuteungna. Kurinjal si jalur rantah gancang ngakurinjal hudang deui. Teu ngaluarkeun sorak setik-etik acan. Teu ilaharna jalma anu nandangan ka nyeri, bangun anu teu karasaeun. Gebeg Nyi Sampir kaget kanu kadua kalina. Rada bingung sakeudeung mah. Aneh jalur rantah geus beunang ku 2 serangan. Serangan kahiji matana bucat jiga anu teu nyerieun. Serangan kadua beuteungna nepi ka bucat ngaluarkeun eusina tapi masih teu kerel-kerel. Ngan dumasar kana pangalaman salila manehna makalangan di dunia kajawaraan sarta puluhan tahun manehna icikibung dina widang ilmu teluh, ilmu sihir, ilmu santet. Hal kitu bisa jadi ayana kekuatan sandingan, ayana bantuan kekuatan sejen. Atuh Nyi Sampir langsung teg we nyimpulkeun yen si jalur rantah teh pasti boga makhluk kukutan atawa khodam teh kasebutna. Reup harita katempo Nyi Sampir meureumkeun panonna narawang ku mata batina. Nalika ditarawang ku mata batina bener we katempo Nyi Sampir
yen lawan anu aya di hareupeunana kiwari sajatina mah lain Ki Jalurantah anu asli. Anu aya di hareupeun dirina mangrupakeun sajiri makhluk jarian, awak dedegna manusia pinuh ku bulu, ngan sirahna jiga bagong, sihungna panjang murangkal bari teu waleh sesegrokan. Jadi ti awal tarung nepi ka harita nyi sampir dengan ukur ngalawan siluman Begu khodamna si Jalurantah. Sedangkan ari si Jalurantah asli nama keur nangtung we antang-antang milu ngagimbung jeung anu lalajo. Kapikir ku Nyi Sampir lamun tetep manehna nagenan lawan siluman Bagong anu di hareupeunana percuma. Ngalawan siluman Begu moal bakal menang lamun tarung di alam manusia. Mun hayang ngelehkeun siluman Begu tempat tarungna oge kudu di alam silumanna. Jadi sasaran serang atau kudu langsung ka jenisna kanu boga khodamna nyata ka Jalurantah asli anu keur ngilu moyeg ngilu ngagimbung jeung nu lalajo. Ku siwal Nyi Sampir harita ngusiwal nyokot barang anu kawilang aneh dina balik bajuna. Eta barang bentukna leutik dibungkus ku lawan bodas. Eta barang sakedeung mah dirajah dikecelakan getih manehna tuluy digabres ku dua ramona serap bres. Barang eta barang anu geus diparaban ku getih manehna laju digabres ku kukuna. Nyawe si Jalurantah anu asli anu keur moyeg ngilu gabung jeung lalajo harita langsung beunang kaserang, langsung gogorowokan, adug songkol bari dada beuteungna tobros, matak teu luas pikeun nenjona. Kosod kerjet kulahe kulantaran waruga aslina geus beunang kawarjit ku Nyi Sampir. Harita Jalurantah sanggeus ngosod tuluy ngulahek warugana ngababatang ngajampana jadi bugang di tengah-tengah nu lalajo. Sedangkan siluman Begu sanggeus Jalurantah nu asli beunang mah ujug-ujug las ngiles geus teu katenjo deui. Nyaksian kejadian aheng seperti kitu para reng-rengan gempungan kararaget jeung bararingung atuh padaran tarung kapaksa ditunda heula sabab tarungna para patandang geus teu make aturan. Salah sahiji aturan anu teu meunang dirumpak nyaeta teu meunang ngalajiwa lawan. Peraturan ieu geus dikumandangkeun ku Prabu Siliwangi ti Sunda Makalangan munggaran keneh. Tapi naon anu kaalaman di Pakalangan si Jalurantah nepi ka bucat beuteung dadana tobros. Mun dihitung-hitung karak oge 4 poe derna Sunda Makalangan geus aya kana 20 jawarana nu ngalayang jiwa. Eta kakarak puteran mimiti bisa leuwih ti 100 mun nepi ka 4 puteran akhir Sunda Makalangan nyawa nu ngalayang teh. Nalika aturan ulah ngalajiwa dina Sunda Makalangan geus diembarkeun deui ku Raden Suryadinata, pihak Jawara loba nu protes, cekcok jeung para reng-rengan. Para Jawara keukeuh ngaranna tarung mah ulah make batasan. Anu ngaranna tarung komo deui tarung ngadu kasaktian, resikona tangtu nyawa. Matak wani diadu di Sunda Makalangan oge kudu geus siap jeung paehna. Kitu ceuk para Jawara anu aya di Sunda Makalangan. Ceuk para reng-rengan nya tetep kudu make aturan.
diterangkan lamun mah Sunda Makalangan teh lain ajang pikeun ngadu jiwa nuntaskeun dendam, tapi digelarkeun Sunda Makalangan pikeun ngamumule budaya seni bela diri, pikeun sakadar jajal pangarti bungkul. Atuh cukup lila kadua pihak antara reng-rengan Sunda Makalangan jeung para jawara anu ngilu kana Sunda Makalangan patereng-tereng. Para jawara kompak sapagodos, lamun adu tanding make batasan maka rek malundur, ngan lamun mah adu tanding Sunda Makalangan teu make batasan supaya lepas bisa ngaluarkeun sagala kemampuan, maka para jawara angkiran siap pikeun nuluykeun deui Sunda Makalangan. Atuh para reng-rengan alias para panitia Sunda Makalangan kasadek ku kahayangna para jawara anu kompak kabeh model kitu. Pihak reng-rengan utamana Raden Suryadinata teu bisa majar kumaha, ngan meureun disyaratkeun mun ayana naon teu tanggung jawab, para jawara kabeh nyanggupan. Akhirna pedaran tarung dituluykeun deui. Kiwari nu kabagian tarung nyaeta Rubaya Lembulawe ngalawan Ki Bedu Sabrang, jawara urang peuntas anu boga julukan si Jawara Teratai Besi. Sedangkan di tempat Pakalangan anu sejen nu kabagian turun pikeun adu jajal pangarti teh nyaeta jawara budak satepak kira umur 8-9 tahun. Eta budak memang bolon kene, ngarana si Doclo, sifatna rada sombong, ngomong kasar garihal, tapi ajen pangartina lain handap-handap luar biasa. Ilmu jadi andalanana nyaeta ulin samsar kabuyutan. Sedangkan bakal anu jadi lawana nyaeta jawara ngorak, kira-kira umur 25-27an. Make papakean sing sarua bodas, dina sirahna diikat ku barang bang semplak, barina leungeunna nyanyekal kampak, dina dadana ngajeblag tulisan angka 234. Teng, pedaran tarung dimitian ku Rubaya Lembulawe ngalawan Bedu Sabrang. Nalika pedaran tarung geus rek dimitian, nu lalajo nyingrai ngajauh. Sabab katempo Rubaya Lembulawe tarung ngalawan Bedu Sabrang mimiti ragot. Ragotna mokaha jegeran matak paur. Masing-masing pada mibanda jenis serangan bahaya. Jadi saha wae bisa kabarerang anu deukeut ka eta Pakalangan, matak kabeh malah lundur. Kali ayeuna Rubaya Lembulawe panggih jeung lawan anu lumayan teuas. Ki Bedu Sabrang salianti jawara kelas wahid di Tatar Andalas. Manehna oge mangrupakeun pupuhu gempungan ti para guru pagoron di sepanjang pasisir Andalas. Dina segi ajen pangartina di Tatar Andalas mah eta Ki Bedu Sabrang geus kasebut tutug sapat kumplit wadal luar jero. Jurus Tarate Wesi hiji jurus agemanana didukung ku tanaga jero prana wesi anu manglapis-lapis. Boga pertahanan kawilang sampurna, bisa nahan segala jenis serangan. Boh serangan lahir atau serangan batin, boh serangan katara kasat panon jeung serangan teu katara. Bedu Sabrang oge ngagem ilmu-ilmu sejenna anu hebat tur sakti. Atuh pikeun Rubaya Lembulawe pikeun yang hareupan jurus kuat Taratai Wesi. Manehna teu bisa nganggap enteng deui. Manehna mimiti ketak
tandang makalangan sabruduk kieu mimiti narajang sapasang leungeunna sutset ngawangun serangan tenggelan ngawangun totokan jeung ngawangun dorongan dampaleungeun anu dilakukeun ku Rubaya Lembu Lawe lain samata-mata jurus leungeun kosong sajatina mah tetep jurus pedang jisang dina jurus munggaran pedang jisang nyaeta jisang narada Rubaya Lembu Lawe ulin usik sacara kasat panon gerakanana dituturkeun ku lesatan-lesatan 7 pedang arwah lajuna 7 pedang arwah moal katempo ku panon biasa jeung deui moal katempo ku panon batin teu sambarangan jawara anu bisa nangenan kana usikna pedang gaib anu keur diulinkeun ku Rubaya Lembu Lawe murid tunggalna si Jalakumpai Dewa Pedang ngan kulantaran waktosna tos teu nyekapan nya eueuh kabujeng seep geuning waktosna nya pamiarsa ate ofisial keun atuh ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui atuh ku kitu ku kieuna mamang saja amit mungkur amit mundur ti payunan para wargi sadayana hayu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.